Ibu tepangna sareng Pak Haji sareng Mahaji salaku Ibu Rama deus. Ieu aya nu paling sae tinu sae kanggo Ibu. Aya nama urang tos seueur emutan Bu. Mending keneh anggara we urang canak heula. Supados Ibu tiasa ngariung sareng Pak Haji sareng Mahaji oge. Tah, bener Den kitu. Bener Den. Ti dieu teh jauh keneh yeun Den. Wah teu keneh Pak Haji ti dieu mah atuh. Ieu mesti keneh Bandung. Oh, bener. Pak Haji Hamid bawa kendaraan beki tarik puguh we atuh geunaheun pisan di jalan kosong suwung jarang kendaraan nu lalaliwat. Teka catur di perjalanan nu sakitu jauh ti kota ka lembur, urang pok cumarita ka Pak Haji Hamid. Paji, punten Paji, tah Paji dipayun Paji. Di mana Den? Mun tadinya tiga Paji mun. Jadi ka mana ti dieu ye? Ka dieu tuh mengkol Paji ka dieu kapal ka tuhu. Oh, ka dieu ci. Aman moal di dieu Den. Aman Paji insyaallah. Ieu teh tempat naon Den? Itu pangkalan ojek Bu. Oh, pangkalan ojek Den ieu teh. Muhun Paji di dieu dan di ngojek teh. Muhun di dieu abdi ngojek. Cek Pak Haji Hamid bareng mengkolkeun mobil blues atuh ka pangkalan ojek. Reg atuh mobil ngaraneg. Mobil buru-buru di pareuman tur ta urang opatan keluar ti eta mobil. Sajurutna ti eta mobil Pak Haji Hamid pok cumarita. Ke. Ari Deni di mana imah teh? Oh abdi mah di handap itu Pak Haji. Henteu tebih ti dieu mah. Tiasa mapah mung kana gang kalebet. Oh, asup mobil. Henteu dilebet abdi mah Pak Haji. Pilih bade ka rompok abdi heula atuh ka ditu Pak Haji. Mahaji, Ibu pilih bade istirahat heula. Keun nuhun Den, nuhun kana pangangkeunna. Tapi kan urang teh kabogaan maksud ieu teh Den. Oh, nuhun Pak Haji. Mungkin atuh Den nganjang ka Deni nya. Piraku da teu cacanakan nya Mak. Cek Bu Mirda bajeng ngaleret ka Mahaji pok atuh cumarita. Heeh, Den piraku mah teu mawana naon pisan atuh daerah mah teh. Cek Mahaji bari melong ka urang. Heuh, ke deui we lah. Den nya engke we nganjang ka Deni salarea geus rungsurengse. Muhun atuh Pak Haji. Ti dieu ka mana urang dekat teu si Acep. Itu Pak Haji kapal kenca hayu atuh sasarenganna ka ditu. Cek urang bari nunjukkeun ku jempol ka belah kenca geus kitu batu bring we opatan ngabring dek indit ka imah Mang Acep. Lempang mapai jalan satapak tur tame mipir gawir hayang buru-buru anjog ka imah Mang Acep. Tekung silila serok atuh kaburuan Mang Acep. Pak Haji Hamid ngomong ka urang lalaunan. Den, langsung gurudak gue ko Pak Haji atawa mending kumaha cek Deni. Geus abdi we teh Pak Haji punten heula sakedap. Tur ta urang serok atuh ka hareupeun pantoi imah Mang Acep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Acep. Assalamualaikum. Teteh lagi ninganan di jero imah teu aya anu nyaut. Urang nyamperkeun deui ka Pak Haji Hamid. Sakedap Pak Haji abdi bade ka pengker heula manawi urang toong di pengker. Da biasana mah upami di pengker mah da carang milikna pami anu kulum sok katinggal. Oh nya jika atuh tinggal ka itu ka tukang. Geus kitu atuh urang buru-buru ngaleos ka pipireun imah Mang Acep. Serok urang ka tukang di toongan dina bilik teteh lagi ninganan eueuh pisan. Tur tate saurang-urang acan jelema ngan balatak we gelas sejabaning di luhureun meja. Buru-buru urangnya pergende ka Pak Haji Hamid. Can ge urang cumarita ka Pak Haji Hamid. Pak Haji pok nanya ka urang. Kumaha Den aya? Aya Den. Aya Den eta si Acepna. Cek Mah Haji oge ngilu cumarita pok urang atuh ngajawab. Teu aya. Katinggalan mah suwung pisan ieu teh. Ka mana atunya? Cing urang dorong pantona manawi aya.
tetela geningan barang didorong teh pantok berai atuh muka nyapisan geninganan di jero imah teu aya sasaha. Aya Den teu aya Paji diputerkeun paningali urang kasabudureun eta imah tetela geninganan teu aya saurang-urang acan suwung we ketinggalan teh. Asa teu hade lamun teh mah urang kudu asup terutama riksa ka jero tayuhna urang kurang sopan geus kitu panto ditutupan deui atuh urang nyamperkeun ka Pak Haji Hamid. Daya Pak Haji kamana nya jalmina? Aduh ari hiji deui jelema nu ngaran si Hakim apal imahanan Den. Terang Pak Haji mung tebih ti dieu mah pan urang maksudna bade ka Mang Aceh Pak Haji. Oh atunya cincin orang neangan tempat diuk heula tuh Den. Tuh urang diuk di tuh aya bangku tuh aya warung anu nutup bangkuna itu gede ayo mak urang di ditu heula diuk heula cangkel ieu suku. Cek Pak Haji Hamid bajeng ngaleos ngadeukeutan hiji warung anu keur tutup geek atuh dari diuk ngaluhureun bangku. Hawar-hawar ti kaanggangan kadangu seranu ngaos dajengnya na atuh dina waktu harita wancing sedek nyedak ka jam 3 leuwih. Jam sabaraha ieu Den? Duka Haji. Bidah. Jam sabaraha geulis? Bu Mirda tuluy ningali jam tanganna pok Bu Mirda cumarita. Tabu 3 langkung Pak. Cek Bu Mirda harita bajeng ngageser diukna ngadeuketan ka Mah Haji. Sakedeung deui urang ieu subuh dah. Cek Pak Haji Hamid berjeng melong ke anakna nyaeta Bu Mirda. Sajongjonan urang opatan keur diuk dina bangku, tekanya hoan ngadot-dot salah sahiji motor nyamperkeun ka eta patempatan. Serok atuh motor kahareupeun urang opatan. Tetela geninganan si Udin dina waktu eta nu datang nu rek nyamper tukang warung rek balanja ka pasar. Si Udin rungah ringeuh motor distandarkeun manehna teu ningali ka urang leos ka belah kenca ngetrokan panto warung. Cak, subuh cak ke pasar. Cek si Udin dipelong ku urang tayuhna naha si Udin teu wauh atawa teu ningalieun da poek na waktu harita. Pak Haji Hamid pok cumarita ka urang. Den teh urang dieu tukang ojek. Muhun. Nah, teu wauh jeung jelema itu. Kenal Pak Haji, anjeunna teu ningal ka abdi. Geus kitu si Udin nyamperkeun deui kana motor pok ditanya ku Pak Haji Hamid. Ojek Ujang? Sumun abdi ojek.